Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aduy mohon urang ngadongeng deui kaum dangu sadayana di channelna YouTube Mang Aduy. Kumaha atuh kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu? Mudah-mudahan kaum dangu sadayana teh dipasihan kesehatan jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu sadayana Mang Aduy nida dinten ieu bade nyendak carios enggal nu judulna si Gobret. Mangga atuh kaum dangu sadayana supados ngenyang kolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios si Gobret ieu. Sok yuk. Peuting nu jempling nu kareungeut dengan kursa satuan peuting nyaeta cingciang jeung cari cangkas. Sakapeung kadenge suara anjing nu babaung di kajauhan. Mata pikasieun keur kanu beurangan. Tapi teu keur kadua lalaki keur sepi cempling kitu teh mayana mah keur narangtung di sisi palemburan. Jika set kiru-kiru bapak ngangkur pisan nganteur hidup nyampe dieu. Ari bapak teu kena naon abi indit ayeuna keneh henteu kasep cikir geura indit kaburu telah. Mangga bapak tapi ingat kasep amanat bapak. Mangga bapak tapi bapak teu naon ku abi di kantun. Jigwe lah ulah loba nanya kitu matak bapak ngajurungkeun gen. Bapak mas mikir panjang. Kiru. Mangga bapak. Kitu atuh obrolan eta dua lalaki. Atuh lalaki ngora anu di titah indit gen mayana teh cepet-cepet indit di tempat eta. Indit nate kos nu rusuh, kos nu kasieunana kanyahoan ku jelema. Kunaonnya si bapak nitah ka kuring indit ayeuna keneh. Aya naon atuh bapak? Erek nanya geuning ngajawab teu dijawab-jawab. Ieu teh aya naon atuh bapak? Angguran mata teh carita heula. Aya naon ka kuring kitu. Ieu mah mani langsung. Mere amanat kudu manggihan jelema. Jamaning lembuna teh nyaho di mana ayana. Ngan dibere teh ngan kur ngaranna hungkul. Aya naonnya sabenerna? Jeung anu teu ngarti teh kunaon atunya siapa teh nitah kuring di teh peuting-peuting jeung neangan jelema kudu ngampah leuweung padahal mah neangan jelema mah kudu ka tengah lembur lain. Bener kuring teh teu ngarti naon maksudna siapa kos kieu. Kitu atuh kerentesanana eta lalaki ngora. Atuh mayana teh lumpangna teh bari asup ka pileuweungan. Nu lumpangna bari rusuh. Perasaan teh tadi masuk teh ke tengah leuweung. Kunaon jujur aya di lembur. Perasaan mah tadi teh peuting. Kok ayeuna mah kok jadi ieu teh. Dari cara angkieu
Jeung lembur di mana ieu nya? Asa kakarek ningali ieu lembur teh. Heueuh bener. Kakarek ningali ieu teh lembur. Ari ieu teh lembur naon ya? Kunaon Kasep? Kos anu bengong kitu geuningan. Abah, punten Abah. Ari ieu teh lembur naon ya? Ieu teh lembur Cihonje Kasep. Cihonje? Asa kakara nguping abi mah Abah. Geus usap loba tatanya. Mendingan ayeuna mah ngilu yuk ke tempat Abah. Ke tempat Abah di mana Abah? Itu di lembur. Yuk hirup geus ulah loba ngomong. Tuturkeun we Abah. Gitu atuh. Anu nanya ka jelema ngora eta. Tuh jelema ngora eta gen mah teh kos nu ditenung. Langsung wae nurut nuturkeun ka hiji aki-aki. Singkat cerita kaum dangu sadayana, aki-aki jeung budak ngora eta teh geus nepi ka tempatna aki-aki. Atuh aki-aki eta teh langsung wae nitah budak ngora eta teh asup ka imahna. Waduh sok adieu. Ra asup. Keunian kieu kaayaan imah aki mah Ujang. Oh, ieu teh bumi Abah. Mohon bumi Abah ieu teh. Ari Abah apa aki? Apa akinya? Geus we panggilna aki lah. Ameh enakeun ka akina. Mangga Abah. Ari Abah deui mangga aki, punten aki. Geus teu naon. Sok dah. Geura nginum cai tah. Katinggal dina teh kos nu hanaang kitu geuningan. Muhun aki ditampi atuh aki caina. Sok mata diasongkeun gen titah diinum ku aki teh. Aki teh ek langsung nanya wae ka Ujang. Ari Ujang teh saha? Di mana erek ka mana? Oh, abi aki. Nami abi mah nu katelah teh Priyatna aki. Abi teh dititah ku papa titah neangan jelema nu ngaranna si Gofret. Tapi abi gen bingung aki ya teh. Bingung kunaon Kasep? Muhun aki nu jadi bingung teh. Si papa teh nitah neangan jelema nu ngaranna si Gofret teh lain kapi lemburan genian aki. Nitahna teh kudu ngambah leuweung. Tah eta numpang bingung da abi teh. Terus abi tadi tambah-tambah bingung aki. Abi miang ti lembur teh peuting-peuting. Kok perasaan abi ka dieu teh geus beurang. Terus ningali lembur ieu abi geus asa kakara ningali aki ieu teh lembur teh. Oh, Ujang teh keneangan si Gofret. Emang erek naon kitu ka si Gofret teh? Duka aki amanat anu jadi rama teh cenah. Teangan we si Gofret cenah. Kegen bakal manggihan. Tapi neangan teh kudu ngambah pileuweungan aki. Hari kitu mah ku aki didoakeunnya sing
buru-buru kapanggih jeung ngaranna si Goblet teh. Nuhun Aki ku pidoana. Sok atuh geura eta lah tah dahar eta tah kumayan kulup hui. Hatur nuhun Aki. Sok geura dahar heula ayeuna mah ke ngobrolna di sambung deui. Hatur nuhun Aki. Katampi pisan ku abi leuteunana jeung tuanganana. Atuh ari katampi mah Aki gen ngilu bingah Ujang. Ari Aki teh wasta teh saha Aki? Ngaran Aki teh lamun Ujang percaya mah nyaeta Ki Gantar Koneng Aki teh. Ki Gantar Koneng. Ujang geus ayeuna mah geura sare Ujang. Geura sare. Padahal kan Aki mah masih kene beurang tadi gen. Si Ujang mah geunan sok loba ngimpi wae nyaho geus peuting ieu teh. Maknya Aki. Cigue atuh lamun Ujang teu percaya mah tingali keluar. Ayeuna teh beurang apa peuting. Mangga Aki. Atuh kaum dangu sadayana priatna teh langsung wae manehna teh mukakeun panto gebeug atuh manehna teh ngagebeug. Da kusabab manehna ge di dinya teh can keneh lila. Manehna teh bingung kusabab kakarek tadi manehna teh asup ka imahna si Aki Ki Gantar Koneng teh. Tadi mah cenah beurang ayeuna mah kok geus jadi peuting deui. Geus kitu si priatna teh langsung wae balik deui nyampeurkeun si Aki. Geningan muhun Aki. Geningan atos wenginya. Geus peuting Ujang. Ayeuna mah geura sare angguran mah. Tuh erek di dieu, erek di ditu. Bebas di dieu mah. Daki mah da. Di dieu mah teh sorangan wae geningan. Emang Aki teh nyarira di dieu teh Aki? Bener Ujang. Da sindinina mah geus 7 tahun ka tukang teh geus ninggalkeun Aki geningan. Atuh hatur nuhun Aki ari kitu mah. Ayeuna abi bade ngiring istirahat di dieu. Tuh tah pake salimut eta tah. Haneut lumayan da Ujang mah geningan teu mawa sarung-sarung acan. Nuhun Aki. Hatur nuhun Aki. Cik geura sare ka ditu. Mangga Aki dikantunkeun heula ku abinya. Cik kiru. Atuh kaum dangu sadayana priatna teh langsung wae manehna teh gogoleran bari mikiran anu geus kaalaman ku manehna. Ararane ieu teh nya. Ieu mah ku arane teu ngarti siapa nitah indit kakuring peuting-peuting. Terus tekung sila lumpang jadi beurang deui. Terus manggihan lembur. Nya aya naon atuh ieu teh teu asup ku akal. Tadi asup ka si Aki teh da beurang. Perasaan ada can lila ngobrol jeung si Aki teh. Kunaon geus peuting deui. Kitu atuh kerentesanana hatena priatna. Atuh manehna teh teu loba mikir deui langsung meuremkeun deui panonna. Teu karasa manehna teh sarena maniti berapisan.
singkat cerita kaum dangu sadayana peuting teh geus kaganti deui ku beurang atuh priatna teh geus udang deui tina sarena. Tapi mahna teh ngagebeg ku sabab ningali kayaan sagigireunana. Nah geningan pan peuting masare di imana ki kantar kone. Nah ayeuna aya di tengah leuweung asa ku araraneh deui. Aya naon atuh ieu teh nya? Hei piatna ulah loba bingung ayeuna mah tah aki ngan bisa ngabekelan eta sarung jeung tongkat awi kone. Gebeg atuh priatna teh ngagebeg manehna teh kusabab aya anu ngomong tapi eueuh cirimna. Priatna teh lurah teh ret ka sisi kagigir tapi keutep eueuh jelemana. Eta mah suarana si Aki geningan. Aya naon atuh ieu teh nya? Aki, hatur nuhun atuh Aki, katampi pisan ku abi. Doakeun abi Aki. Kitu atuh omonganana priatna teh. Atuh mahna teh langsung wae udang rek neruskeun lalampahanana rek neangan nu ngaranna si Gobred. Waktosna saeb kaum dangu sadayana, insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui carios si Gobred ieu. Simkuring Mang Adu nyuhunkeun dihapunten pilih dongeng si Gobred ieu teh seueur pisan kakiranganana. Atuh anu tacan subscribe sok mangga di subscribe, di like, di komen ya muhun. Mang Aduy amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.